أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا walaupun kedatangan tak kamarikan kula ajak kerpai kemis datang bupati, datang gubernur, kula ngadoa mudah-mudahan ulah mere kai selamat aing lamun teu mere. Bener sesalaman teu mere nanaon dijabah berarti doa aing kajen yang teu kabayar ge daripada make duit sia mah. Gubernur teu mere berarti pelit kan, bupati teu mere pelit kan berarti kan emang teu hayang henteu. Jadi lamun kadenge gubernur datang, bupati datang lillahi ta'ala temerenana eta datang bunga bae secara kemanusiaannya na manusia kula manusia satu sisi suruh siling menasehati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr cek Kiai Golkar bohong ki uci mah soekeun ku aing sungut sia ih silih nasehatan kula mah tetep bae ka bupati kula nganasehatan bupati urang ka gubernur nganasehatan, ka wali kota nganasehatan, teureun kula mah nganasehatan. Cara kula nganasehatan ke lalagaan, ke nasihat ke lalagaan, janya ge sarua yang salamet di akhirat tembung ka neraka. Ji atuh sarua ku cara kula ke nganasehatan ge teu wani mere. Sebab nyana ge meureun dibisiki, hati atuh. Jangan suka ngasih sama Ki Uci. Kenapa? Kalau sedikit engke bahaya, kalau gede boleh. Kula dibejakeun teu mere tak kudu kuat kos kitu babaturan teh. Jadi urang eueuh nanaon jeung bupati tetep akrab, tetep ngadoakeun atuh asa kebutuhan-kebutuhan di negara engkena urang babari jeung gubernur akrab eueuh nanaon ulah sok hayang dibere. Tah lamun geus hayang dibere eta nu cilakaana sing kuat seperti kitu. Jadi kadoleuna akrab bae geus kula kirang lalagaan ku kumaha ge yang teh hayang dibere jieuna itu geus bae juga beren teu mere dong geus pas ngaranna beres geus. Nah eta bersihkeun ulah aya naon-naon salamet urang ngasehatan kanyana hati-hati titip bangsa titip umat sapeker belohon pan ieu kumaha atuh ieu tah ieu engke bakalna ieu tah di neraka bakalna pengikut-pengikut jarekanan ka pemimpin-pemimpin riweuh rame nu jejeritan bae aya nu ceurik bae aya anu nyarekanan bae aya nu gelut bae aya nu silih peupuh bae aya rame ngaranna ge siksa kumaha ceuk Gusti Allah fadzuqul azaba bima kuntum taksibun kuali magas ulah jejeritan ulah cerik ulah ribut ulah silih tinju eueuh paedahna lantaran kabege disiksa kuari rasakeun bae kumane al azab siksa bima kuntum taksibun ku sebab kakupuran kamusyrikan anu kumaneh diusaha urang mah alhamdulillahirabbil alamin jauh jarakna urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi seakan Kangjeng Nabi hadir komo urang keur muludan assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum asa aya Kangjeng Nabi na Masya Allah ketika neuleuh nu ngabangun masjid eta tapan parentah Kangjeng Nabi ternyata asa aya Kangjeng Nabi na ketika orang ningali nu ngabangun majelis eta teh akan parentah Kangjeng Nabi asa aya Kangjeng Nabi na ketika ngabangun musola asa aya Kangjeng Nabi na
aya jelema keur ngararaji model kieu teh teh kan parentah Kangjeng Nabi asa aya Kangjeng Nabi urang teh didelekeun ku Kangjeng luhur teuing urang mun nyarita didelekeun ku Gusti Allah mah heulanan Kangjeng Nabi teh hiberan ku ari neuleuh. Oh itu Haji Pendi nundutan kadeulekan ku Kangjeng Nabi sial tah budak. Aduh nya bisa ngagerokeun Sina Umar jawara Umar seret Haji Pendi. Waduh cek si Dida Umar moal Gusti asal dikitukeun bae ngarenjak nyeunah. Masya Allah tah urang teh ku deukeut teh urang malah lamun urang maca sholawat timbul sekali, dua kali, tilu kali, 4 kali, 5 kali geus saya 11 kalina perasaan tiis akan didelekeun ku Kangjeng Nabi. Heula Kangjeng Nabi baheula Masya Allah ulah waka ka Madinah di raudhah urang di dieu bae urang teh emang Kangjeng Nabi maot jan teu emang Kangjeng Nabi teu ngadenge ketika orang maca sholawat ngadenge emang Kangjeng Nabi henteu langsung ngahadiran ketika orang maca sholawat hadir. Masya Allah lain saeutik para aulia Allah keur muludan ningali sosok-sosok anu hese dicaritakeun lain saeutik ulama-ulama nu keur ngaji ikhlas ningali pemandangan-pemandangan anu aneh. Ulama inget ka Abah bae almarhum geus eueuh ieu dicaritakeun ge bada isya ngaji ihya bada ngaji ihya keur ngaji langsung neuleuh kieu ketungkul deui neuleuh deui ketungkul deui 3 kali beres geus langsung cepet ngajina langsung sholat naon istirahat atas isya bada isya naon ka imah ulah ngobrol isuk-isuk maksudnya kejadian kos kitu aya naon oh ngaji bada maghrib lain bada isya ngaji bada maghrib minhajul abidin ngaji badal maghrib minhajul abidin seperti eta tah kejadianana. Terus sholat isya bada ngaji ka imah isukna kukula ditanya kok ngaji rada lain deui aya naon tadina teu daek carita kabelah dina carita jadi neuleuh jelema nu make jubah ti dieu ti kaler aya tembok di dinya pan di kaler tadiuk katingali terus kene ngaji terus ka hareup pan majelis keur tembok di hareupna lain kieu diuk geus bae di dinya diuk dideuleuh deui keleumpang deui ka dieu terus bae ngaji keleumpang deui dalam hati nanya eta sejin apa manusia di hati Abah kunaon tuh aya nu ngaharewos Imam Ghazali keur hadir nu mantap teu kuat Abah langsung we ditutup Allahu a'lam bishawab geus tah eta keur ngaji Minhajul Abidin Imam Ghazali hadir Masya Allah teu kumaha coba eta cok urang keur maca sholawat atuh Kangjeng cacak Imam Ghazali bae bisa hadir Imam Ghazali atuh komo Kangjeng Nabi boh mantap sing hade urang kuari keur dihadiran ku Kangjeng Nabi aduh cek Kangjeng Nabi enak aja lu ngerokok aduh rasana di pareuman kuari kene sial jadi lihat ya ai ku ki oci olam aing teh sieun tapi Kangjeng Nabi kan ki oci da maca-maca kena di jero teu neuleueun ka aing tapi pan Kangjeng Nabi waduh kopinya udah habis 2 gelas lagi waduh eta pan urang lamun inget kadinya emang kumaha gitu boh komo lamun pengajian para aulia Allah lain lalagaan urang lamun nyaritakeun ki arwani kudus ulah murikak bulu keur muludan Pak keur muludan assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum sekolah biasa udah datang suk bae nya asup ka jero kamar terus bae ngedeng terus teu kaluar deui saat eta terus Masya Allah teu kaluar setelah seminggu ditanya kumaha kejadian naon mimiti cekna begitu hadiah puji sengit anu hese nyaritakeunana sabada sengit langsung narantung assalamualaikum zainal anbiya eta mah dedeleuan kula cekna datang diiring kos gitulah caritana terus jana ge nyaritakeun hadir mentak sing hade mentak terus baik ahli sunnah wal jamaah terus ditahan maulidan ditahan rajaban abeh naon masyarakat anu
tadina kurang pati ibadah kan kumpul kan kada lagu Kangjeng Nabi. Oh, mungkin kan di akhirat nak, wah ini pernah kelihatan sama saya cak Kangjeng Nabi. Bahasa Melayu Kangjeng Nabi nang gede gitu. Cak masyarakat je, eta mah jawara ge tapi pernah muludang kadel aing keur kadinya cak Kangjeng Nabi. Nyana aya di dinya. Emang nyana nyumbang aku sadus doang. Tapi aing pokoknya hadir kadinya nyana keur aya. Nda kumaha deui coba yuk. Jis anu nyaho urang menengan keuntungan di mana bae kajeun teuing teu salat di asal muduleun hadir we lah. Abe Kangjeng Nabi kadinya deuleu kitu bae geus urang mah. Mantak geus muludan hadir bae geus pokona. Asakan deuleu ku Kangjeng Nabi na di dinya. Waduh, kan urang di akhiratna ngeunaheun. Ya kadeuleu, ya kadeuleu, ya kadeuleu.